Bibi mah sarua jeung si Nyai ngarasa yakin anu sapinuhna bibi mah eta nah boleh putus si Rawing teh anu bakal unggul. Atuh dah, tapi itu si Manggali anu keur ngabantu ngahudangkeun si Dugul kalah kali disampeurkeun ku si Oman jeung si Jaka Ceuceuk geuningan rek di kamanakeun nya. Anu keur ngalobrol harita nyelang merhatikeun kelebah tempat nasi Dugul anu harita keur dibantuan ku Manggali sina ngonel hudang. Dina kayaan keur kitu datang Oman Suroman jawara Gunung Haruman jeung Jaka Ceuceuk si kipas pedang. Manggali anu keur deku digigireun si Dugul anu karek dibantuan hudang harita waktu mah Oman Suroman ngalakukeun tindakan ngalumpuhkeun Manggali saterusna mere parentah ka Jaka Ceuceuk si kipas pedang. Iya si Gali ya jeung si Dugul langsung palidkeun ka balungan gede kiwe ajakan sababaraha warga urang sina ngabantu ye geus teu kuloba tatanya laksanakeun tugas jeung parentah ti dewek anu sakumaha mistina kiwe. Ya, oke bos, Eke laksanakeun ye. Tidak akan nunggu lama-lama. Eke ajak sababaraha urang warga untuk ngebantuin itu apa gantung si Gali sama si Dugul. Pokoknya tugas akan dilaksanakan, Bo. Jaka Ceuceuk si kipas pedang ngalaksanakeun parentahna Oman Suroman demi keur tarung harita akhir Maji Sakti anu ngagunakeun pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan sapinuhna harita tetela mampu diimbangan kunang bule. Dua jirim anu harta ting jorelat deui teu beda ti dua kalangkang anu keur silih sambar. Masing-masing pada ngalakukeun panarajangna kanu jai lawan. Jorelat, jorelat, sok hiu, jorelat. Dua jirim anu keur jojorelatan jadi ngurangan kecepatan gerakna. Harita panarajang akhir Maji Sakti di Bandung kunang bule. Sok hiu kekekeus. Dina hiji kasempatan anu hade harita nang bule bisa ngasupkeun panarajangna kanu dilawan. Tapi geus waktu sababaraha detik akhir Maji Sakti anu ngasupkeun panarajangna. Kejadian jadi seperti tadi di bae dina lumangsungna eta tarung akhir Maji Sakti saukur bisa sakali ngasupkeun panarajangna sedengkeun nang bule bisa ngasupkeun dua kali panarajangna kana anggota badan lawan. Akhir Maji Sakti puguwe jadi kageteun sabab geus ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna masih tetap bisa diimbangan kunang bule, malah dina ngasupkeun panarajang unggul keneh nang bule. Akhir Maji Sakti naon ditu Kang Yet, aduh ngupatina jero hatena. Aing bener-bener asa terpercaya sinang bule masih mampu ngimbangan kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang aing. Ningali kana kenyataan seperti kieu mah aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas. Mun kaya kieu mah mun jurus pamungkas masih kene bisa diimbangan, aing kudu ngagunakeun ilmu simpenan panglebur raga palastra. Tapi sanunya ku jurus pamungkas ge sinang bule bisa dirubuhkeun. Akhir Maji Sakti tawangun pasangan jurus pamungkas ningali anu dilawan geus saga di diri pikeun neruskeun tarungna. Nang bule harita nyarita ditujukeun ka dilawan. Sugan aing teh moal dipaju deui tarungna euy.
sabab tadi maneh geus kabeunangan deui wae ku panajang aing akhirnya mijud. Ari paek masih keneh aya keneh jurus anu sejen geuningan. Alah kabeneran eta jurus teh bakal mampu dipake ngarubuhkeun aing ramijudnya. Bener eta teh. Wek dewek masih kene boga jurus pamungkas sanang bule. Jadi ku cara wek dewek ngagunakeun jurus pamungkas ku dewek bakal dipastikeun pikeun ngarubuhkeun neh maneh sanang bule. Sarta wek dewek makalangan karek kalaman sakali jurus pamungkas dewek aya nu ngimbangan nyata ku si Kiwarangkas. Kumaha we tamah ramijud ah. Rek jurus pamungkas, rek jurus pamungkus. Lain urusan aing anjir ah. Anu puguh mah maneh rek ngagunakeun jurus naon wae oge. Moal aya nu matak jadi naon teh keung keur aing mah lah dina jeung hareupanana. Bener. Pontong waka nyomongkeun diri neh maneh nang bule. Kangaranan dewek-wek ngagunakeun jurus pamungkas mangka bisa dipastikeun neh maneh moal mampu deuleu ngimbangan kahebatan jurus pamungkas wek dewek. Kalah kumaha oge maneh bakal dirubuhkeun ku dewek wek mangkul kawas maneh neh mah sia. Wah aing mah diberi ampun. Ya. Dina setiap tarung aing tara minta ampun kalau dilawan kira mijud. Rek pejet kawas pepetek eueuh teu itu na aing kudu minta ampun mah. Jadi tong waka ngebacot ayeuna mah mending keneh gunakeun ta jurus pamungkas maneh teh kira mijud. Kurang ajar sia da bule. Rasakeun sia goblok. Jurus pamungkas. Hean. Jorelat cilung akiru maji sakti. Naraja ngagunakeun jurus pamungkasna anu tangtuna oge dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Dua jirim harita ting coleat dewe tebeda ti kalangkang malah aya kalana dua jirim teh ting kalayang pada teu napak kana lemah. Saterusna masing-masing pada upaya pikeun ngasupkeun panarajangna kanu dilawan. Para warga anu ngalarajuanan kajadian harita sabagian diantara aya nu ngarasa salempang hatena kana kayanang bule. Sabab akiru maji sakti anu ngagunakeun jurus pamungkas panarajangna jadi katingali leuwih garang. Bibi mah jadi keketegan ieu teh hate teh aduh. Asa beuki tambah garang panarajangna ki rumaji sakti teh nya. Alah parang siang nang bule bakal dirubuhkeun ku anu dilawan. Saterusna ditandasa duh kumaha we anu kalapan ku si Dugur jeung Manggali sangeusna dilumpuhkeun apaan terus digebruskeun ka walungan gede Nagaleong pada palit geus mal aya nu nulungan sigana mah nu matak bibi mah tenang ya hate teh Mas Kunto Yo nyanto kudu ngerasa selempang selagarupa toh. Senajan ketenggalina penerajang agi rumaji segitu garangna. Yo tapi nak katenggali ngapan kok ngurang panarajang anu Jailawan ngancan ngayang anu bisa genakan anggota batan nang kulit toh. Lain nang bule semayo salah saketin tok naon-naon. Ya artinya topikeun kak ngayeuna ngetak nang bule teh ya masih bisa apa iku ngimbangan kana panarajang anu Jailawan. Jadina urang mah si masih percaya loh nang bule ngaya dina kengunggulan bener ente bah. Ya bener selalu ajeng pemikiran abah eta mah mas.
Gadaing kumah ku abah mah dengan rasa salempang ku aya nang bule. Gerabah mah ngarasa yakin dia teh sanajan nu jadi katingalina beuki garang. Tapi tetep nang bule aya dina kaunggulan, Mas. Ejan jadi keyakinan gerabah mah nyai. Nya mudah-mudahan we atuh Abah eta kayakinan Abah teh sing jadi kanyataan. Nang boleh aya dina kaunggulan. Nya da urang wungkul sakay non teh lain urang wungkul. Sakabeh warga ge teu mikeun. Marido mun tepikeun ka nang boleh non teh lalaki anu sakitu kasepna tepikeun ka ditandasa ku aki rumaji. Anu ngabela muridna anu geus salah jeung jahat. Tuh. Radangan urana ieu mah tuh gerakanana. Untuk cepetin kawas tadi. Itu perhatikan. Anu keur tarung radang urangan kecepatan gerakna. Sabab aki rumaji sakti keur ngabendung panarajangna nang bule. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung panarajang lawan. Harita aki rumaji panarajang dengan katuhna rek ngarah kana beuheung lawan. Tapi aki rumaji sakti kapiheulaan kunang bule anu geus leuwih teu narajang leungeun katuhuna ngahantem dada lawan. Disusul ku panarajang leungeun kenca anu ngahantem kana kekemplong anu beulah katuhu. Satiuk tebrokas. Sanggeusna kabeunangan ku panarajang lawan. Kakarek ngasupkeun panarajangna mangrupa tajongan kana cangkeng lawan. Nang bule jeung aki rumaji sakti pada ngajarig jeung ka tukang mundur sababaraha lengkah. Meh dina waktu anu bareng, duanana pada marancuhkeun di tangtunganana. Nang bule sok sanajan geus kungsi kabeunangan ku panarajang anu jadi lawan sarta tarung dina waktu anu cukup lila, tapi taya tanda-tanda bangun anu capek, malah bangun anu teu ngarasakeun kanyeri alatan 2 kali kabeunangan ku panarajang nu jadi lawan. Nang bule musirkeun paneutepna ka aki rumaji sakti baritus nyarita. Kumaha? Ieu teh yeuh. Aki rumaji. Kumaha lengkah saterusna yeuh? Aya jurus anu sejina deui atawa mending keneh dianggap angeusan we tarungna? Udah diteruskeun ge keuna naon anjir ah. Ari aing teu bisa wae dirubuhkeun mah percuma, capek-capek ah. Aki rumaji sakti henteu waka ngajawab kana caritaan nang bule. Sabab harita keur ngomong dina jero hatena. Aing geus eueuh deui cara pikeun ngungkulan si nang bule. Kajaba ti kudu ngagunakeun ilmu simpenan mun kaya kieu ieu. Kakuatan ilmu panglebur raga palastra bisa dipastikan moal mampu diimbangan ku sinang bule. Dina ngagunakeun kakuatan eta ilmu memang bakal kakuras kakuatan tenaga lapisan jeung musirna kakuatan batin. Ulah tepikeun ka aya gangguan kabagi perhatian. Sanajan bener ilmu silat sinang bule hebat, kitu deui ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisanana, tapi kangaranan gimbangan kahebatan ilmu panglebur raga palastra sinang bule bakal kawalahan. Anu akhirna ku aing bakal dibinasakeun, ngabinasakeun sinang bule sarua jeung ngabinasakeun si Rawing. Aki rumaji sakti musirkeun paneutepna ka nang bule geus rek pok ngomong kaburu kapiheulaan ku nang bule. Tepikeun ka ngahulang kitu maneh teh mikiran naon sih akira mijud?
cekaing oge nges mangtong maksakeun maneh nges tarungna sampai di sini sakirana setengah hate jeung bingung mah rek naon sih capek-capek geus kabuktian apanan aing tepikeun ka ayeuna teu bisa dirubuhkeun ku maneh wek dewek muare keureunkeun ieu tarung mun can ningali neh maneh ngababatang jadi bugang sanang bule wek dewek ngahaja mere heula waktu keur neh maneh deuleu sia nuskeun kesang supaya didinya ulah capek teuing sia sawios nah jeung atuh di desa Garupa dek capek dek henteu dek lutut kesang keun bae tah mah kumaha aing anjir anu jelas wek dewek masih sanggup deui sapikeun nuskeun tarung oke sabab aya ilmu simpenan anu can digunakeun ku dewek wek sia keun ka ngabrewek kitu eta si Akira Mijud jadi maneh teh masih kene penasaran Akira Mijud ha rek nuskeun ieu tarung kitu terus rek ngagunakeun ilmu simpenan kitu hasok lu jual gua beli tahu rek ngagunakeun ilmu simpenan naon maneh teh Akira Mijud diladenan ku aing mah sok rek ngagunakeun ilmu naon oge ku aing mah dilayanan anjir Aki Rumaji Sakti musirkeun kakuatan batina bari ngarapal mantra geus beres ngarapal mantrana terus ngalakukeun gerakan di tempat tina sapasang leungeunna jadi nimulkeun gulungan angin geter gulungan angin nebakan dangdaunan harita jilagragan dina kayan dangdaunan jadi galaring gulungan angin nebakan dahan tatangkalan ngajadikeun ting belatok parotong dahan tatangkalan teh teu kuat nahan getaran kakuatan anu jadi gulungan angin pangaruh tina sapasang leungeun Aki Rumaji Sakti anu digerakkeun nang bule sanajan geus nyangking ilmu silat tingkat tinggi harita jirada kasieunan oge ningali kana eta kaayaan kitu deui para warga anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian loba anu ngarasa selempang ingis nang boleh teu mampu himbangan kakuatan ilmu simpenan anu bakal digunakeun dina waktu harita kayan Aki Rumaji ge jadi robah sorot panona jadi buringas galak paroman beungeutna jadi kereng bangun anu bengis Aki Rumaji Sakti ngeureunkeun gerakanana mencrong kana bule bari nyarita si laing kudu ngarti siana bule wek dewek mangsa ngagunakeun kakuatan ilmu panglebur raga palastra anu jai lawan kudu tepikeun ka binasa ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan si laing mun memang mampu ngimbangan kakuatan jeung kahebatan ilmu simpenan dewek wek jadi ilmu nu bakal digunakeun teh disebutna teh panglebur laga Ciwastra raga palastra hebat oge ngaran ilmu nama anjir keur anu borangan mah bisa sawan ngadenge sebutan eta ilmu oge tapi keur aing mah eueuh anjir eueuh pangaruh naon-naon anu puguh mah aing hayang ngabuktikeun kakuatan jeung kahebatan eta ilmu lantaran maneh anu ngagunakeun eta ilmu jadi maneh anu kudu narajang ka aing sanunya aing bisa langsung jengker eueuh nyawaan sok memang wek dewek anu bakal maju darajang nang bule tah kitu atuh ari kahayang merenan aing mah sok mun si laing mampu ngabendung kakuatan panarajang rasakeun sia palastra sasedeng di oge eta ilmu teh ngaran teh naon raga palastra sok gunakeun
Jorelat cilung akhir Maji Sakti Majuna Rajang tina sakujur badana nebarkeun getaran kakuatan anu marengan kana setiap gerak panarajangna. Angin sameran panarajangna anu nebak kana badan para warga anu sok padahal jarakna kawilang anggang. Para warga jadi pada malul ka tukang ngarasakeun ayeuna angin sameran anu nebak kana badan. Nang bule bisa anu jadi sasaran panarajang lawan, bisa ngerasakeun angin sameran anu kuat sarta nembus kana kulit. Karasana jadi linu mangsa nembus kana tulang. Ngarti karena kekuatan panarajang anu dilawan, harita nang bule tewakawani gagabah ngabandung panarajang lawan ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan. Tapi nang bule leuwih teu heula ngagunakeun ilmu pangenteng badana mangsa nyingkahan panarajang anu dilawan. Sok yuk angin sameran panarajang akhir Maji Sakti nemra kuat nuturkeun joelatna badan lawan mangsa nyingkahan anu dilawan. Dina hiji kasempatan panarajang leungeun katu akhir Maji beh bae keunakan anggota badan lawan. Nang bule masih sempat ngajoelat pina tempat, panarajang leungeun katuhu akhir Maji Sakti jadi ngahantem kana batu anu gede. Sokyuk bebas batu gede nu dihantam ku leungeun katu akhir Maji Sakti. Harita ancur paburisat, mancabura jadi keusik. Akhir Maji Sakti ngajoelat deui murukan nang bule anu geus pindah tempat. Sok panarajang nang boleh ngajolat deui antukna tangkal kai gede nu dihantam ku panarajang leungeun kenca akhir Maji Sakti. Kebruk tangkal kai gede langsung dina kayaan tangkal dahan jeung dauna jadi pareot galaring. Akhir Maji Sakti ngeureunkeun heula panarajangna sedengkeun nang bule mancu dina tangtunganana di tempat anu kosong. Akhir Maji Sakti musirkeun perhatian ka nang bule bari ngomong dina jero hatena. Alah, panarajang aing can aya dukeuna kana ngadabadana sinang bule ieu. Cacakan mun geus keuna mah sinang bule geus moal bisa menyat deui ta si kurang ajar. Bakal musnah kekuatan tenaga lapisanana. Aing memang moal bisa ngabinasakeun. Halah. Anu jelas sinang bule tangtu bakal leuseuh tenagana. Mun kudu terus-terusan nyingkahan panarajang anu dilawan mah. Sinang bule ge can wani ngagunakeun kekuatan talaga lapisanana pikeun ngabendung kekuatan panarajang aing. Bila oge sinang bule kudu ajal binasa ku leungeun aing. Kangaranan aing geus ngagunakeun kekuatan ilmu panglebur raga palastra moal bisa ngereungkeun panarajang mun anu jilawan can binasa. Ningali akhir Maji Sakti tacan saega diri pikeun neruskeun tarungna harita nang bule terus carita. Geus ngahulang deui maneh teh euy ah. Maneh mah ongkoh ngagunakeun kekuatan ilmu bajigur tanpa kalapa. Tapi karek sababaraha geprakan geus ngeureunkeun panarajangna. Bari ngahulang deui we. Mikiran kumacarana sangkan panarajang bisa benang karena anggota badan lawan. Tak kuat-kuat napas we jeung aing mah anjir akhirna mijud. Maneh terus-terusan najang aing bakal tusingkan panarajang dilawan. Sok. Tak kuat-kuat napas jeung aing mah sia.
silaingan saukur nyingkahan panarajang dilawan Bandung harti kemampuan ilmu silat silaing teh masih kena cetek sana bule silaing sakuluna bisa ngabuktikan kangaranan incuna Sirawing mangka silaing kudu mampu ngabendung kekuatan panarajang dewek-wek na bule naon hebat na ilmu silat silaing mun saukur ngagunakeun ilmu pangenting badal wunggul mah ya itu mah kumaha aing we urusan nyingkahan panarajang jeung ngabendung panajang lawan mah akhirnya mijud maneh mah teu kudu ambil pusing lah jeung kesel hate lain kula naon bisa katarajang tipes ke mikiran aing sabab panarajang teu beunang-beunang nimpakan badan aing janten wah emutan kalina teh heueuh jadi kudu dipikirkeun mah kumaha carana ngarah panarajang maneh bisa keuna kana sasaran kitu tah anu kudu dipikirkeun ku maneh mah akhirnya mijud dewek-wek geus pasti bakal mampu ngabinasakeun silaing sada bule kurang ajar sia wek dewek mending kene eureun jadi jelema jeung tibatan kudu nyandangan wiwirang teu mampu modal silaing sia mangga cek aing oge sok mah jadi rajang aing masih kene mampu mah secara mijud cek aing gunakeun kekuatan panarajang anu sakirana bakal mampu keuna karena anggota badan aing anu saterusna aing bisa binasa ku kekuatan ilmu bajingan naon teh ngadahar kalapa muda haram cana setan alas cangkar kehen udang teruskeun sia tarungna silaing kudu modar rasakeun ilmu panglebur raga palasna sia heya Akhir maji sakti maju dina rajang kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna jadi leuwih dironjatkeun angin sameran panarajangna beuki tambah kuat nebak kana badan lawan syuk serat los dua kali panarajang anu ngaruntuy ngarah kana anggota badan lawan bisa disingkahan ku Nang Bule kajadian saterusna Nang Bule harita nyobaan ngalakukeun panarajang balasan tapi akhir maji sakti ge teu kapalingan gerak harita rikat leungeunna reka bendung panarajang lawan tapi Nang Bule rikat narik panarajangna nyingkahan bantrokan leungeun anu pada dieusi ku kakuatan tenaga lapisan Nang Bule anu narik panarajangna masih ningali aya celah lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kekemplong lawan. Sat yukeus. Nang Bule gancang ngagajeng ka tukang. Sabab tajonganana anu keuna kana kekemplong anu jeung lawan tapi taya pangaruh naon-naon pikeun akhir maji sakti mah. Wek dewek teu ngarasakeun naon-naon sia Nang Bule bangsa kabeunangan ku tajongan silaing sia nyata tete lah kekuatan parajang silaing ngan saukur kitu patut geuningan Nang Bule ai panya aing sia teh hade boga ilmu teh saukur parajang kawas kitu patut maka jeung kumaha wani ngalawanan aing kumaha silaing bisa ngimbangan kekuatan ilmu dewek teu nyaho atuh tajongan aing mah kalasan naon ku maneh secara mijud sabab aing dina ngalakukeun tajonganana ge teu ngagunakeun kekuatan anu sabenerna eta mah saukur ya disebutkeun tajongan biasa lah anu teu matak ngabahayakeun mun aing ngagunakeun kekuatan tajongan anu sabenerna mah maneh geus ngajulaeu ngabebengkang akhirna mijud jadi tajongan tadi mah minangka eta mah heureuy lah heureuy jadi maneh tong kaboga anggapan kuat nahan panarjang aing lah mijud tenang leng ke hayang kekuatan panarjang anu sabenerna mah ku aing sejadi cumponan Nang Bule nutupan rasa kakagetna ku sikap jeung caritaan kan dilawan
akhir Maji Sakti nyarita di Bandung Seri. Si lain teu kudu ngareka caritaan ka dewek-wek langgule. Gunakeun kekuatan panajang anu hebat. Anu sakirana bakal mampu aya pangaruhna ke diri dewek-wek. Asok si lain. Ayeuna anu narajang sia. Oh, jadi giliran aing ayeuna nu maju narajang tami yud. Hasok ku aing dicumponan eta hayang maneh teh heueuh da umur mah teu nyaho ah. Goblok. Ulah ajar sia. Lagi sekolah atuh dinya mah sakitu napas bisa heho bilih ayeuna koid heueuh. Nyai ke ting mah hoyong ngaraoskeun panajang aing. Dadah panajang aing ye. Heya. Jorela culung nang bule maju narajang. Hakir Maji memang geus hayang ngabuktikeun tita tadi oge mangsa ngadu kakuatan tanaga lapisan. Ngaliwatan dengan masing-masing. Panajang lawan anu datang haitan teu disingkahan ku Akil Maji Sakti. Tapi rek dibendung ku sapasang leungeunna. Nang bule sanajan budak keneh tacan manjing dewasa tapi pamikiranna memang cerdas. Bisa ngarti anu dilawan teh memang hayang ngabuktikeun kakuatan talaga lapisanana. Waktu panajang nang bule rek dibendung ku sapasang leungeun lawan. Harita waktosna seep